Bismillahirrahmanirrahim. Mangalajengkeun deui ngalogat kitab Ikna dina channel YouTube Abu Napisah. Walawit torodat sareng lamun kalaku naon adat tumroatin kabiasaanana istri bi antahido ku secara head ieu imroah akolla halna leuwih saeutik min yaumin tibatan sapoe walailatin sareng sapeuting alias sapoe sapeuting aw aksaro atawa leuwih loba min khumsata asaro tibatan 15 yauman tina arah-arah poe lam yatba mangka ulah anut ieu imroah dalika kana itu adat pil asohi ceuk kaol sohe li anna bahsal awalina karena sanyana bahasan anu awal kabeh eta atamu leuwih sampurna wahti malu urudi dami pasadin sareng ari narima pantes anyar datangna getih panyakit lil mar'ati pikeun istri eta akrobu leuwih deukeut min khorkil adati tibatan ngabedahna kabiasaan al mustaqirroti anu tetep itu adat watu sama sareng dingaranan saha al mujawajatu awewe anu ngaliwatan lil khumsata asaro kana 15 bil mustahadoti ku awewe anu istihado payung doru tuluy ditingali saha piha itu mustahado paingkana tuluy lamun kabuktosan itu mustahado eta mubtada atun anu narima ngamimitian wahya sareng ari itu mustahadoh eta alati anu ibtadaa ngamimitian hak ka itu lati naon adamu getih mumayyijatan halna anu ngabedakeun bi antaro ku secara lamun ningali ieu lati pibadil ayami dina sapalihna pirang-pirang poe daman kana getih kowian anu kuat wa pibadiha sareng ningali dina sapalihna itu ayam daman kana getih doipan anu lemah pado ipu mangka ari anu lemah min dalika tina itu dam eta istihadotun getih istihado wal qawiyu sareng ari anu kuat minhu tina itu bedam eta haidun head ilam yankus lamun henteu kurang naon al qawiyu getih anu kuat an aqallil haidi tina pangsa eutik-eutikna zaman head wala jawaja sareng henteu ngaliwatan itu qawi akasarohu kana pangseueur-seueurna itu zaman head walana koso sareng henteu kurang naon ado ipu getih anu lemah an aqalli tuhri tina pangsa eutik-eutikna zaman suci wilaan halna bari tuluy-tuluy wahwa sareng ari itu wila eta khumsata asaro 15 yauman tina arah-arah poe kama sapertikeun perkara sayati anu tereh datang itu mak wa ingkanat sareng lamun kabuktosan itu mustahado hartina awewe anu istihadoh eta mubtadaatan anu narima ngamimitian goero mumayyijatin anu can ngabedakeun bi an roatku secara ningali ieu mustahadoh kana itu dam bisipatin wahidatin kalawan sifat anu sahiji aw pakidat atawa sepi itu mustahadoh bisarti tamyizin kalawan syarat ngabedakeun min surutihi tina pirang-pirang syaratna itu tamyiz as-sabiqati anu geus ti heula itu surut pahaeduha mangka ari hedna itu pahaeduha mangka ari hedna itu mubtadaatan ghairu mumayyijatin eta yaumun sapoe walailatun sareng sapeuting
Watuhruha sareng ari suci na itu mubtadaatan ghairu mumayyizatin salapan wa isruna sareng 20 alias 28 baqiyatus syahri tegesna sasesana bulan. Wa ingkanat sareng lamun kabuktosan itu mubtadaatan ghairu mumayyizatin eta mu'tadatan anu sok biasa kaluar getih ghairu mumayyizatin bari can ngabedakeun ghairu mumayyizatin bari can ngabedakeun bian sabako ku secara geus ti heula laha ka itu mubtadaatan ghairu mumayyizatin naon haidun haid watuhrun sareng suci wahya sareng ari itu mubtadaatan ghairu mumayyizatin eta ta'lamu apal itu mubtadaatan huma kana itu haid sareng tuhru qadron dina ukuranana wa waqtan sareng dina waktuna pataruddu tuluy ngabalikeun itu mubtadaatan ilaihi makana itu haid sareng tuhru qadron dina ukuranana wa waqtan sareng dina waktuna watas butu sareng tetep non al adatu kabiasaan al murattabu anu ditartibkeun alaiha kana itu adat naon ma perkara dzukiro anu geus dicaritakeun itu mah ilam tahtalib lamun henteu nyulayaan itu adat bimarrotin kalawan balikan wayuh kamu sareng dihukuman naon limu tadatin awewe anu kaluar getih mumayyizatin limu tadatin awewe anu kaluar getih anu geus biasa mumayyizatin anu ngabedakeun bitamyizin ku hukum ngabedakeun la adatin lain ku hukum anu biasa muho lapatin anu nyulayaan itu adat lahu kana itu tamyiz walam yatakhollal sareng teka selak bainahuma antara itu haid sareng tuhri naon aqallu tuhri pangsa eutik-eutik na zaman suci li anna tamyiza karena sanyana ngabedakeun eta aqwa leuwih kuat minal adati tibatan anu biasa li duhurihi karena jelasna itu tamyiz pa innasiyat langka lamun poho itu imro'ah adataha kana kabiasaanana itu imro'ah qadron dina arah-arah ukuranana wa waqtan sareng dina waktuna wahya sareng ari itu imro'ah eta ghairu mumayyizatin anu can ngabedakeun pakaha idun mangka ari itu imro'ah eta anu sapertikeun haid biah kamiha dina pirang-pirang hukumanana itu imro'ah asabiqoti adu geus ti heula itu ahkam lihtimali kulli zamanin karena narima pantesna saban-saban waktu yamuru anu ngaliwat alaiha ka itu imro'ah naon al haidu haid la fi tolakin lain dina tolak wa ibadatin sareng lain dina ibadah taftakiru anu butuh itu ibadah liniatin kana niat kas sholatin sapertikeun salat wa tagtasilu sareng gawe adus itu imro'ah li kulli pardin pikeun saban-saban pardu in jahilat lamun poho itu imro'ah waktan kito idami kana waktu pegatna getih watasumu sareng puasa itu imro'ah Ramadana kana bulan Ramadan lihtimali antakuna karena narima pantes buktina itu imro'ah eta tohirotan anu suci sumasahron tuluy dina sabulan kamilan anu sampurna payah sulu tuluy hasilaha ka itu imro'ah min kuli syahrin tina saban-saban bulan non arba'ata asaro 14 yauman tina arah-arah poe
Paya beko tuluy nyesa alaiha ka itu imro'ah naon yaumani 2 poe ilam ta'tad lamun teu ngabiasakeun itu imro'ah al inkito'a kana narima pegat getih laelan dina waktu peuting. Fa ini tadat mangka lamun ngabiasakeun itu imro'ah kana itu in kito lam yabko mangka teu nyesa alaiha ka itu imro'ah naon saeun naon-naon perkara wa ida bakia sareng di mana-mana nyesa alaiha ka itu imro'ah naon yaumani 2 poe patasumu tuluy puasa itu imro'ah lahuma kana itu yaumani min samaniyata asaro tina 18 yauman tina arah-arah poe salasatan kana 3 poe awalaha dina kawitanana itu samaniyata asar aos wasalasatan sareng kana 3 poe akhiroha dina akhirna itu samaniyata asaro payah sulani tuluy hasil itu yaumani. Fa indakarot mangka lamun ingat ieu imro'ah al wakta kana waktu dunal qadri bari henteu inget kana ukuranana au bil aksi atawa kana sabalikna falil yakini mangka eta tetep pikeun yakin min haidin tina haid wa tuhrin sareng suci hukmuhu ari hukumanana itu yakin. Wahya sareng ari itu imro'ah fi zamanin dina waktu al muhtamili anu pantes itu zaman lil haidi pikeun haid wa tuhri sareng suci eta kana siatin tetep sapertikeun awewe anu poho lahuma kana itu haid sareng tuhri pima dina perkara maro anu parantos kalangkung itu wal adharu sareng ari kawal anu leuwih dhohir anu leuwih nemrak eta anadamal hamili sanyana getih awewe anu ngandung eta haidun getih haid wa in waladat sanajan ngalahirkeun itu hamil mutasilan halna anu tepung bi akhirihi kana tungtungna itu head bila takholuli nikoin kalawan henteu kasela-sela ku bersih kaselang heula ku bersih liit laki ayatin karena ngamutlakeunana ayat as-sabiqati anu geus ti heula itu ayat wal ahbari sareng pirang-pirang hadis waniko usareng ari bersih bayana dimai antara pirang-pirang getih bayana dimai aqolil haidi antara pirang-pirang getih pangsa etik-etik na head pa aksaru tuluy leuwih loba eta haidun head tab'an karena anut laha kana itu dima bisurutin kalawan pirang-pirang syarat wahya sareng ari itu surut eta alla yujawijah henteu ngaliwat naon dalika itu dam atawa dima khomsata asaro kana 15 yauman tina arah-arah poe walam tanku sareng henteu kurang naon adimau pirang-pirang getih an aqolil haidi tina pangsa etik-etikna zaman haid wa ayakuna sareng kedah kabuktosan naon aniko bersihna eta muhtawisan anu tengah-tengah bayana damai haidin antara getih 2 haid fa ingkanat mangka lamun kabuktosan itu imro'ah eta taro ningali itu imro'ah waktan dina waktu daman kana getih wa waktan sareng dina waktu nikoan kana bersih wajatamaat sareng narima kumpul naon hadihi surutu ieu pirang-pirang syarat hakamna ngahukuman kami alal kuli kana sakabehna bi annahu kana sanyana itu kul eta haidun getih haid wa hada sareng ari ieu hakamna
eta yusama di ngaranan itu hada kaula sahbi ku ngaran kaul sahbi hartosna ucapan anu ditarik wakila sareng dicaritakeun naon innan nikoa kana sanya na bersih eta tuhrun suci li anadama karena sanya na getih eta idadala di mana-mana nuduhkeun itu dam alal haedi kana head wajaba mangka wajib naon ayadulla nuduhkeun naon anniko bersih ala tuhri kana suci wahada sareng ari ieu kaul eta yusama di ngaranan itu hada kaul lakti ku ngaran kaul lakti hartosna ucapan anu dipungut deui wa aqallu damin nipasi wallahu a'lam bishawab.